nami abdi Tasya Salsabillah. Dina video ieu kuring bakal nunjukkeun cara ngadamel jus jeruk. Gula, cai, susu kental manis, 2 buah jeruk peres, jeung es batu. Potong 2 jeruk peres, peres jeruk teras lebetkeun kana blender. Tambahkeun es batu kana blender. Tambahkeun gula pasir jeung cai sacukupna. Tutup, blender dugi ka campur rata. Tuang susu kental manis kana gelas. Tuangkeun jus jeruk kana gelas. Jus jeruk siap minum. Jus jeruk ngagaduheun seueur manfaat kasehatan. Hayu urang cobian oge.